Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah di Mekah mah jeung nu sejen-sejen aya eta abuya nu kamari maot teh daman huri emang di Mekah na kumaha di Mekah na teh apan manehanana teh lumpat ti dieu teh keur zaman Soeharto rit jasa asal kiai teh asup Golkar bae ditangkap nyana embung jasa ka Golkar disalametkeun ku Gusti Allah hakikatna mah nyana lumpatkan ka Mekah eta kiai daman teh lain ka Mekah sembarangan embung diteken di Pandeglang tidak asup Golkar lumpat ke Mekah ngan harita mah zaman aman di Mekah jadi guru besar nyana di Masjidil Haram kebelah dieuna Wahabi nyerang keluar ti Masjidil Haram ngan mukimin jeung santri nu ngaji kebelah dieuna sarua pemerintahan Arab teh lantaran Wahabina kenceng jasa akhirna nyana terus diteror cicing bae paling lumpat ka dieu paling lumpat ka dieu dititah ka dieu deui lantaran dibutuhkeun tafsirna nyana teh muka pasaran tafsir cek nyana lah geus ngeunaheun di Mekah ibadah maotna ge di Mekah dongeng dihareupeun kula lain semata-mata lumpat ka Mekah teh haju hayang rineh lain nyalametkeun ku embung-embungna tekanan Golkar geus bae ku ari mah Golkar geus runtuh sekarang bersemi kembali bae aing mah nyaritakeun tetap perjalanan Golkar teh ngabunuh karakter kiai nu ancur-ancur di Pandeglang teh kudu dicaritakeun saha kiaina lantaran anak nama araya keneh kuari di Tangerang anak nama araya keneh kuari hancur santrina 400-500 Pandeglang Serang moal dicaritakeun anakna anu ngaraji ka dieu hancur termasuk di Tangerang guru aing sarua di Garut Harmoko datang beak santri guru nu hiji mah aman di Cianjur beak Golkar teh kos kitu cak Golkar emang aing salah henteu sia mas kiaina nu salah sia mah henteu salah terus bae dirinya geus ngendoglos kiaina nu salah kunaon salahna kabita ka duitna kiaina nu salah aing mah lain nyarekanan sia Golkar mah jaga seruntuh ngan sekarang bersemi kembali sakitu doa hati-hati kiai nu aya sing hade ka Golkar ieu nu mantap kula dicaritakeun deuleu sejarah Golkar ieu urang teh ngaji amil jurumiyah ulah datang ka runtuh deui jauhan Golkar jauhan lain greget ka Golkar na siana ulah hayang duit Golkar sakitu beja Golkar mah terus bae besi aing pajar nyalahkeun Golkar henteu aing mah gegedena mah nyalahkeun nyanana jeung siana abenan ieu ayu urang babarengan ulah kabita kuno kitulah tapi kula aneh una kula aneh ye. Zaman harita lamun disumbang ku P3 teh hancur-hancur teh model eta sebabna merasa bahwa di P3 mah ieu adalah aya napas agabaan jeung dizolimi ku Golkar loba nu dibere ku tokoh-tokoh P3 aman-aman bae tapi asal dibere bae ku Golkar sabaraha pasantren di Garut sabaraha pasantren di Bandung geus teu kudu ka Garut ka Bandung ya sia mah kitu disebut teh cak urang Bandung mah naon kitu ngaranna teh tokoh mana teh naon ngaranna ieu bae Pandeglang teh kudu caritakeun kiaina anakna aya keneh batur kula mah lama pasantren Serang ajuran pesantren bae 2 tingkat Tangerang lain lalagaan sabaraha kiai panglomana di Tangerang ajur ku Golkar kabitaeun kiaina Golkarna mah teh salah sapira tanggal kayu DPR na nu tolol mah deui sarua. Ieu urang ulah sampai hancur kedua kali keur masa etik wayahna lah lamun dibere duit teh mah Golkar cokot bae duitna. Eta mah lebu teh ngaranna. Ih kumaha ieu mah nyaritakeun teh aslina kos kitu ta Golkar teh. Jadi bere ku P3 ba zaman harita henteu pati kumaha. Tapi kuari mah ulah kuna naon ge geus bae kajen tapak. Batur matapa di gunung wali matapa di hutan di gunung urang matapa ulah daek dibere ku Golkar ulah daek dibere ku partai ulah daek dibere ku bangsa kos karitu beta geus hebat kiai di zaman kuari mah teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung tapa ulah ngeridit tapa ulah boga TV tapa ulah boga HP tapa ulah asup ka Golkar tapa kos kitu geus jadi wali asana kiai asal boga anak bikang bae. Tah kula
mangan ngabejakeun doang besi hayangnya aslina kos kitu. Adapun teu sesuai jeung aslina tanyakeun ka ditu. Ieu mah nyaritakeun aslina pembentukan baz kos kitu menurut aturan mazhab Syafi'i jeung berbagai-bagai mazhab. Kos kitu tah tinggal kuladek nanya akur henteu di urang. Isya beranian sia nyebut henteu. Tangkep sia. Tinggal lain kudu ditangkep benahi atupan ieu nagara urang. Pamarentahna mayoritas Islam, masyarakatna mayoritas Islam. Mun ditanya kabeh ge sieun ka neraka hayang ka sorga. Bupatihna gubernurna camat ka hansip Tommy sieun ka neraka. Atuh lain kudu ekstrim, lain kudu haju pamarentah degeng perbaiki benahi jakabeh ge ieu teh beragama Islam. Yu urang benahi negara urang minimal sakabupaten Tangerang, saprovinsi Banten supaya rapih. Lain haju kudu kiai nu bener. Teu beres teh kiai. Tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Aturan pemerintah nak nu kudu dirapihan jasarwa urang pada hayang ridho Allah Subhanahu wa taala. Mantap naon? Bahas atuh di DPR. Bahas atuh di MU. Bahas atuh sia seuri di depan. Atuh bahas sok sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim buka kitab. Gitu benahi jakabe ge mun ditanya camat sieun ka neraka, polisi sarua, abri kitu kene, eksekutif atuh sarua, pelaksana daripada sodoran itu legislatif atuh sarua bae sarieun ka neraka hayang ka sorga. Geus atuh benahi sesuaikeun jeung aturanana, ulah acak-acakan saukur sakitu. Aceuna moal ngadenge mangga leg-leg engke di ditu di akhirat. Sok ka ditu sakitu hungkul. Tah abeh nyaho ditanya, naon gitu bongan sia nanya tah. Pas kitu tah pertanyaan sia. Pasti sia ieu greget ka kiai nu ngaharamkeun. Nu ngaharamkeun nu bener sia nu goblok. Abg itu malah mengingat di kampung saya banyak saudara-saudara kita umat Islam yang ikut merayakan tahun baru Masehi dengan membakar petasan, kembang api dan juga kegiatan-kegiatan maksiat lainnya. Bahkan diantara mereka ada ustadz dan ustadz Golkar dan orang-orang yang sudah punya pangkat haji Golkar. Untuk itu tolong dijelaskan sekali lagi hukum merayakan tahun baru yang seperti itu. Atuh temen teu kudu heze-heze ieu dititah apa henteu ku agama enggeus sakitu. Lamun dititah mana ayatna, mana hadisna. Lamun henteu atuh kasia-sia doraka eta mah. Ye nu nyieun ge milu masalah ye. Aduh, iyalah. Jang ningali kumaha datang ka mana ieu mempertahankan akidah, mempertahankan kesucian agama, ternyata atuh kos kadari aram memahami makna Al-Quran itu hukumnya fardu ain apa fardu kifayah. Memahami makna Al-Quran mah itu butuh itu fardu maca na nu dipardukeun ge fardu ain Fatihah. Fardu ain mah anu tiba ka tiap-tiap hulu mun teu bisa doraka.
eta Fatihah lantaran jang salat unggal poe sapoe sapeting minimal 5 kali yakni nu farduna tambah nu sunah. Adapun memahami makna Al-Qur'an tergantung kebutuhan. Lamun urang butuh jang pembahasan misalnya zakat atuh wajib jang umum fardu kifayah atuh lamun teu mah membahas soal salat wajib membahas soal puasa dan lain sebagainya wajib lamun diperlukeun mun teu diperlukeun atuh henteu ngan maca na nu wajib ain bagi jelema anu geus akil balik sakitu. Bagi jelema anu makna maha makna Al-Qur'an kemenang ku otakna sorangan kudu make hadis. Makna ayat ieu dijelaskeun ku hadis Kangjeng Nabi kumaha. Hadis Kangjeng Nabi na hese dijelaskeun ku ucapan ulama. Ucapan ulama hese lantaran mujtahid na iyalah dibahas ku para kiai-kiai nu mampu nu menguasai kana istilah-istilah sebab aya istilah fikih disebutna mustalahat hadis, mustalahat Quran, mustalahat fikih disebutna usul-usul fikih. Tah kos kitu jadi hese berceritakeun nyaritakeun makna Al-Qur'an lantaran lain kudu dihartikeun ku otak urang kalam Allah boro-boro ngahartikeun karak macana ge haju eungap bae asal ngadengeun nu maca Quran we hees atawa urang maca haju hees bae ca Quran teh bu aing dianggap obat tidur ku sia hees Quran berat Quran mentak jelema nu dibere dibukakeun hatena daek maca Quran eta geus pisorgaeun jasa atawa daek ngadengikeun Al-Qur'an daek ngahartikeun ngadengikeun geus pohara teh menang taufik ti Gusti Allah ngadengikeunana doang ge geus pohara komo bari maca panjang cerita Al-Qur'an. Urang neruskeun masalah pembunuhan ngabunuh aya 3 rupa. Hiji aya ngabunuh kasalahan mun teu ngamaksud kanu dibunuhna imah katimpah urang keur naek ragak nimpah nu dihandap kasalahan wa imah urang malang kenaon bae kemudian aya jelema liwat kasalahan atawa urang nembak manuk ternyata di luhur aya jelema kasalahan keneh atawa urang kitu nuar tangkal kayu ai praktea dihandapna teu kadeuleu aya jelema liwat deui bae gubrak ninggang kasalahan teu kudu dibunuh deui tamangan wajib bayar diat. Nomor kedua aya ngabunuh ngahajain qasadaha bima yaqtulu goliban lamun ngamaksud migawe ngabunuhna ditujukeun ka jelema nu rek dibunuhna make alat nu biasana osok maehan sok ngabunuh kaya ning pistol, bedil, golok, pedang jeung sajabana ta eta kakara kisos
mereka tilu kesalahan lain ngaja lain tapi sarupa jeung ngaja syibhul amdi di mana-mana ngamaksud cuman ku alat nu biasana henteu maehkeun kaya ning nyana ngagebug make leungeun lalaunan atawa make pecut atawa make tungked golepak pae syibhu amdin sarupa kana ngahaja teu wajib kudu dipaehan deui. Jadi maehan anu kasalahan teu wajib kudu dipaehan deui. Maehan anu sarupa jeung ngahaja teu wajib kudu dipaehan deui. Nu wajib dipaehan deui mah nu ngabunuhna ngahaja. Tah eta wajib dibunuh deui. Lamun ieu dilaksanakeun di negara urang moal aya pembunuhan jelema ngabunuh-bunuh deui aman bakalna cak saha cak Quran teh cak Gusti walil qisasi hayatu ya ulil albab bu panjang dongengna cek ahli bilaga kos kitulah walil qisasi tetap karena kisos sartina lamun dilaksanakeun hukum kisos bunuh deui bakal bukti hayatun kahirupan anu jujur nu adil loh jinawi ya ulil albab hei nu baroga akal sampurna laksanakeun gegera di negara bunuh deui mun anjeun hayang kaasup kana ulil albab nu boga akal sampurna. Lamun di sebuah negara kemudian ngabunuh teh dibunuh deui berarti teu baroga akal nu sampurna. Cara di Vietnam. Di Vietnam ngabunuh teu dibunuh deui lantaran teu sampurna akalna. Ai di urang mah atuh ai dibunuh di urang mah kos kieu bae. Kitu nya ta ieu carita pembunuhan. Tinggal selanjutna. Lamun ceuk kamari Zaid nojos ki Umar make jarum ai nojosna ditojoskeun kana biasana nusok pae kaya ning ditojoskeun kana embun-embunan atawa kana kitu urat beheung ka eta sanajan make jarum nu leutik lantaran ditojoskeunana kana nu biasa ngabunuh eta termasuk kana amdun bae wa kadza bi ghairin tawarrama wa ta'lama hatamata ilam yazhar asarun itu keneh kaasup kana amdun bae lamun ki Zaid nojoskeun hiji jarum kaki Umar ditojoskeunana lain kana nu biasa osok maekeun kaya ning lain kana embun-embunan lain kana tulang beheung atawa urat beheung ditencepkeunana kana bitisna atawa kana pingpingna jarum ditojoskeun kana bitis jarum ditojoskeun kana pingping jarum ditodoskeun kana leungeun pan eta mah di luar kebiasaan sok maehkeun tah mah paling ge ateul doang tah paling lamun urang itu ngawirid hizib Rifai teh Ahmad Kabirur Rifai waliullah kutub atawa Ibnu Alwan kutubul aulia nyana sumpah saha jelema anu ngawirid ilmu kaula ieu hizib kaula kukula didoakeun supaya ulah sugih
supaya ulah boga harta lantaran ieu menuju ka ridho Allah. Hendak diwaririd ku jelema hiji beri pai biasana susah bae. Sumpahnya tayana diwirid lagi dicai ngawirid lagi ngom sakyu menang 40 poe bebeja ka guru ditesnya ditonjok pakai jarum mun masih kene keluar getih can jadi wirid deui sia mun teh kiri tonjok pakai jarum teh cabut teh keluar getih jadi nah naik berarti wirid 10 poe 11 poe terus saratan sampai selesai beres wiridan hiji bripai tembak des kotok nu ditembak namalna naon urang eta istimewa hiji bripai mandak anu jadi geng Tanjung Priuk baheula ternyata ngebogaan hiji bripai nu ngagebogaan nu jadi geng di kitu Grogol baheula eta teh urang Pandeglang boga hiji bripai itu kene zaman baheula nu jadi geng di kitu pasar sayuran teh naon ngaranna induk eta ge sarua boga hiji bripai teger hiji bripai entek kurang kulon mah lamun aya nu nang tangan buka dada kajenting aya 3 ge buluna buka pilih ku sia di belah mana sia ngadek aing ngagolok aing nembak aing mun geus jadi hiji bripai teh kos kitu teh ieu keur carita ditonjok teu naon ces sebut palingnya keluar nu putih-putih doang. Teh dicekel ku para jelema-jelema anu endek ngalalana ka pakotaan. Tah eta mentak sing ade ngawirid ge lamun di kula sorangan beulah kulana. Di sumur kadang-kadang beulah sumurna istimewa tah mah. Eta hiji bripai kuari ditonjok make jarum cet cabut pan eta mah sapira jarum tapi kebel-kebel ngagedean bareuh sageus da bareuh nyeri seminggu bareuh nyeri paeh ku jarum doang paeh batur mah ku ditembak ke teu naon nyana ku jarum is dead. Ya tuh gitu bae eta mah paeh ku sebab eta ngahajak keneh ka asup. Ngahajak keneh ka asupna. Hendak eta wajib kudu dibunuh deui. Masyaallah. Nah iyalah. Wa kadza gitu keneh sarua jeung amdun bae bigoirihi nonjokkeun jarum ka lain paranti nggon paeh. Itu ge intawaroma lamun haju bareuh wa ta'ala majeng nyeri hatamata hingga paeh eta jelema asup kana amdun bae. Masyaallah masyaallah. Fa ilam yazar asarul wa ma tafil hali pasibu amdin zaid nonjokkeun jarum ka tonggong Ki Umar cas cabut deui. Pangaruhna naon sugan aya bareuh teu sugan aya nyeri teu tapak-tapak jaruman sama sakalingan rada ateul doang ai praksa jam 2 jam maot ta eta mah kaasup kana syibhu amdin artina kaasupkeun kana sarupa jeung haja teu kudu dipaehan deui ngan wajib bayar diat 100 on. Lalawaranya urusan nyawa mah masyaallah sing hade. Wakila cek sakaol mah eta ge nu kitu ge amdun bae kaasupkeunana berarti paehan deui wakil lala saya cek sakaol mah lain amdun lain sibi amdun teu teu aya naon-naon sapira ku jarum doang teh.
kumaha lamun ditojoskeun eta jarum teh kana anu biasa henteu aya pangaruh. Wow goroza lamun Zaid nancemkeun jarum pimalayu limu kana anggahota anu henteu nyeri. Contohna seperti nonjokkeun kana kulit akbin keneung mapan ayana ditukangeun dampal pan eta mah tilok aya pangaruhna naon lantaran eta mah atuh sarua jeung lamun di kuda mah nu kitu mangaranna teh ngaranna calakutik. Calakutik mun di kuda mah di kuda mah pun biasana ge osok di bersihan make peso pan calakutik teh. Make peso dirapihan budak kuari mun teu nyaho make peso ruseukeun eta calakutik teh naon kuari ge bangsa urang sepatan mah anu osok naon gitu ngaranna kararandal teh. Eta teh nu kitu ngaranna rorombeheun atawa ai kapal teu boga disebutna kakapaleun. Eta sasanggaleun kakapaleun osok make peso. Jadi pangaruh tah maka ai nojoskeun ka dinya tah eta. Lamun nojoskeun ka dinya kajil diakbin pala syai'a jadi teu aya naon-naon sama sekali. Pala syai'a Zaid seorang polisi. Nah, polisi ya. Ibrak nangkep jelema sel. Sanggeusna di sel diantepkeun bae ku polisi. Dibere dahar henteu, dibere nginum henteu, nyana unta enta neangan kaluar ge teu meunang. Sapoe, 2 poe, 3 poe dibere dahar henteu, dibere nginum henteu, nyana menta teu meunang kanu sejen ngagolepak di jero penjara, di jero sel. Kumaha eta hukumna? Walau habisahu lamun Zaid nahan ki Umar wa manahu kemudian nyegah ka ki Umar atau ama wa syaraba talab dahar nginum teh dibere bahkan menta kaluar neangan dek meuli ge teh dibere hatta mata sehingga paeh kumaha tah fa in madat mudatun yamutu mithluhu fi ghaliban ju'an awasan bahamdun maka lamun ngaliwat masa nu memang sakitu poe teh galibna teh sok paeh berarti maehan ngahajat ta polisi teh. Maehan ngahajat tah atawa lain polisi urang we. Urang ku keheul-keheulna ka Ki Umar lantaran Ki Umar teh padu jeung anak urang panggap Ki Umar cokot asupkeun ka kamar. Kemudian dibere dahar henteu, dibere nginum henteu, nyana neangan ge teu meunang. Pokoknya mah geus disekap di jero kamar. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe. Di jeuleu jengker di jero. Maehan aja atuh eta mah. Lantaran galib-galibna kekuatan manusia eta menurut aturan fikih 3 hari. 3 poe teh lamun 3 poe teh dibere dahar paeh eta teh geus termasuk ngahaja. Lamun kakarak sapoe doang mah teh dibere dahar sapoe sapeuting paeh henteu teman teu ngahaja teman encan teman encan kasupkeun ngahaja ieu mah lamun geus leuwih ti 3 poe batasna 3 poe teh dibere dahar teh dibere nginum teu dibere neangan ge teu meunang manehanana disekep 3 poe ting paeh ngahaja berarti kasupna paehan deui. Masya Allah. Eta cenanya nambah berkasus ya kasusnya selesaikan dahar mah tetep baik kudu dibere. Dahar mah tetep baik kudu dibere. Kasusnya narkoba selesaikan urusan narkoba. Kasusnya ieu teh kasus maling selesaikan urusan kasus maling. Nyana nama ditahanan wajib kudu dibere dahar dibere nginum. Mantak aya jelema hayang ditahan bae abeh ngeunaheun bae cenah dahar nginum. Pugu jeung tempe doang. Aya jelema anu di rumah sakit ge embung balik embung. Aki-aki umur 70 tahun penyakitan diopna terus bae
geus bisa lelempangan cek pamajikan cek anak cek dulur naba balik bae nyambung aing mah di dieu bae cek nya betah jasa balik bae henteu aing mah di dieu bae dibujuk henteu tita balik ge teu daek bae horenganan nu ngarawatannya nana eta adalah jadi perawat teh bager jasakanyana terus diganti impusna diusapan dielap ceknya naing di imam aja tilokos kieu aing macana maing di rumah sakit teh kadang-kadang kacana eta ieu na di non karang-karana ciih teh kiih panti kiihna kapan terus diganti ka diomeng gumana teh nah eta dong cenah aing mengeunah kita balik embung bang siapa barali ka ditu heuy ya mah kita balik pan mayar ide kajian pang mayarkeun bae ngagusi betah sakit aing mah di rumah sakit oplon teh cebeta kieu aja urang siku poblon eta aya nu hayang di penjara bae balik di penjara lintuh lantaran dahar diberesan ajan kangkung tempe beban sakena itu macam-macam jelema teh anu ngeunaheun di penjara teu ngeunaheun di luar aya nu ngeunaheun di luar teu ngeunaheun di penjara tergantung kumaha manusia ngan ieu mah tetep bae kudu dibere dahar bae teu dibere dahar doraka samun lamun sajodo jadi paeh atuh jadi amdun di dunia mah eueuh masalah tetep bae di akhirat polisi eta engke disidang ku Gusti Allah urusan kasus mah kasus tapi urusan mere dahar mah tetep bae wajib. Boro-boro manusia jajak-jajak aya hiji awewe ge nyekep ucing eta ucing teh diantep bae dibere dahar teu dibere nginum teu dikaluarkeun teu taneangan sorangan gen teu datang ka pae ucing tersebut pae ditahan disekep ku seorang wanita awewe asup ka neraka ku sebab nyekep ucing ya Allah itu komo ya jelema Pailam yakun bihi julwatun sabikun pasibu ilhamdin maka lamun memang kijaya teh ieu nyekepna ki Umar teh dina masa nu teu kapiheulaan heula ku lapar teu kapiheulaan ku ngelak teu kapiheulaan teu ieu mah pasibu amdin tah mangaranna sibi amdin geus teu wajib kudu dipaehan deui ngan wajib diat doang wa in kana badujuin wajsin wa limal habis alhal pa amdun lamun memang aya wa in kana mun tinemu yakni aya sawareh lapar sawareh ngelak nyahun kizaet teh kana tingkah lapar jeung lakna tapi kunyanan teh dibere dahar teh dibere nginum datang ka pae amdun wa ila lamun teh nyahun fala mentak sing hade sukap-sekep jelema Tuhan tahan jelema tetep bae ieu dahar jeung nginumna ka eta kudu diperhatikeun galibna kekuatan manusia tilu poe tilu penting beda deui jeung lamun make aturan thariqah lamun make aturan thariqah mah pan aya aturanana mimiti ngurangan dahar jeung nginum kabla dituna engke teu dahar teu nginum engke bisa sapoe sapeting dua poe dua peting tilu poe tilu peting datang ka engke dibere aturanana 40 poe 40 peting ngan eta geus di luar aturan-aturan syariat mantak ditentang ge ku sebahagian ajaran-ajaran supi teh kos kitu ngan encan nyaho ieu teh ya ndek ngembalikeun jati diri supaya murni suci lamun Kangjeng Nabi diciptakeun memang ku Gusti Allah tina nur teu dahar teu nginum ge kuat ngakuari pangkat model urang manusia biasa hayang seperti Nabi moal bisa ngan mensucikan diri dengan cara tersendiri aya ngan kudu dikhususkeun jelema-jelemana teu meunang di oven mentak nyaritakeun torekat
gitu naon gitu ngaranna mikeun tarekat teu meunang gambarangan ka setiap jelema cara kuari dibuka ilmu tarekat gang semedi banyak itu ilmu tarekat bae ilmu piwalian teu meunang sambarangan jelema na di deuleuh geus datang ka mana syariatna jeung siap teu ninggalkeun dunia ieu teh deuk ninggalkeun dunia menyai mah ahli tarekat boga HP na ge 3 heran aing mah tarekat sih boga HP pan kudu ninggalkeun dunia mentek dipraktekeun apan salatna ge beda ke ahli tarekat nu asli mah urang lamun baru syariat mah salat teh neuleukeunana teh ka tempat sujud tapi pan tarekat mah lain deui neuleukeun irung neuleukeun beteng neuleukeun bobogaan lempeng ka jempol Allahu Akbar ulah make sejak kaula salat tama syariat ngaran lamun urang masih sejak kene berarti urang aya di ruang lingkup syariat zahir tama geus atuh lamun urang salat zahir mangke reungit ge karasa aya nu liwat ge urang di sisi masjid gadeuleu ngagitekna mantep cek orang Lampung ngajen kokoma ge putih gede adat atuh emang urangna di makom syariat atuh zahir pan syariat mah fakum bi zahir walah takum bis sarair zahir tamata geus atuh aya di makom zahir ateul karasa reungit karasa dedengean kanyawan emang urangna aya di ruang lingkup eta tapi lamun urangna pindah tidinya pindah kuarima pindah teh hese rasa mantak beda engke sarekna ge lamun sare urang make syariat mah disunahkeun ku Kangjeng Nabi teh ngigir urangna di dieu mah daerah urang mah berarti sirah urang aya belah kaler yeuna dikieukeun teh gue ngahareup ka ditu ka kulon ka kiblat berarti ngabayangkeun bahwa urang teh di jero kuburan kitu kapan syariat dititahna kitu bae aya lain kitu aya khusus Kangjeng Nabi mantak teu kahartieun ku Muhammadiyah jeung Persis sebabnya nama teu pernah mendalami eta aya khusus ke syariatna ge lain deui ari ahli tarekat mah kumaha biasa bae lempeng sukuna ka ditu ka kulon sirahna aya di wetan di daerah urang malantaran Baitullahna di ditu janjel yeuna saeti yeuna ka dieu sidakep neuleuhna ka dieu ka irung ka dieu lempeng suku dage di talian abeh nararangtung kudu dideuleukeun tungtung jempol bari napas kaluhur Allahu geus ngabayangkeun ieu teh paeh teh aing teh geus lain nonton TV atuh ngabayangkeun lain tahun baruan nyekel petas jeung petasan nu geus kieu lempeng lurus aya babacaanna khusus pasrah diri ka Gusti Allah mantak impianana nu kos kitu mah impian langsung ti Gusti Allah geus bersih mandi teh wudu teh tuh jadi beda anu mantak ieu keur carita ulah sok nandakeun jeung nyebutkeun tarekat ka anu sok zikir isin lantaran tarekat mah piwalieun deuk ninggalkeun dunya manya barang norekat teu wauh jeung jelema barang norekat hajus hasem barang norek kos kitu amat teu nyaho berarti kana aturan-aturanan biasa bae engke namun geus jadina tarekat mah eueuh nu dipeke ka sieun hiji iwal Allah anu dijalankeunana secara zahir syariat nyaritakeun wudu nyaritakeun salat puasa ari dararaek mah ari henteu nya nama emang geus ka Allah bae geus salatna ge ngeunaheun nya nama tadu disebut lazat salat teh eta tah jiwana geus ka Allah bae geus masih kena boga perasaan salat sorangan salat teh aing usolli sejak kaula salat eta teh pikir teh moal aya ngeunaheun salat datang ka modar ge kos kitu datang ka paeh biasa-biasa bae salat sebab naon ngarasa dirina nu salat ari ahli tarekat tugas jadi mah pan henteu boga rasa diri nu salat teh naon atuh atuh teh mah geus kos kitu bae teh mah geus pokon kanikmatan tersendiri Allahu Akbar ta eta teh pindah tah
eta pindah tina syariat kana hakikat katempo geus alam-alam katempo teh lain katempo kumaha aya di alam hakikat sagala rupa teh ya geus ku Allah sagala rupa Allah etalah jati diri manusia teh kos kitu sakumaha Kangjeng Nabi ngan Kangjeng Nabi nyaritakeunana teh khusus sebab dititah dakwah teh syariat mantap teu meunang tak kos karar itu mah teu meunang lamun aya anu ngembangkeun kos kitu kemudian nyana ngajelaskeun cara diurang Syekh Siti Jenar dibunuh cara di Irak Ki Halaj dibunuh bae lantaran naon sasar kudu kumaha teu dirahasiakeun jak kabeh ge engke perasaan teh kos kitu bae Syekh Syarif Hidayatullah Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Yusuf termasuk Ki Asnawi Caringin Syekh Abdul Karim terus ahli-ahli Allah teh boga perasaan kos kitu mantak dunia teh leutik nya mararasaan teh leuweunna naonan ieu teh eueuh sebab naon eueuh pan dunia teh tatadina engke bakal eueuh deui atuh kunaon mikiran nu eueuh atuh mikiran nu maha bako bae saha Gusti Allah artina mikiran Gusti Allah teh kumaha atuh aturan-aturanana laksanakeun ulah mikiran dunia mah tadina eueuh ku ari aya ke bakal eueuh deui kok urang riweuh kuno eueuh tuh jaheunya balik ngridit deui eta nu ngantak hese ge ha ieu ilmu teh lamun diteruskeun ngaji sanggeusna ngaji fikih urang ngaji tasawuf kakara ke ngaji tasawuf mah caritaan Minhajul Abidin caritaan jelema nu geus usul ka Gusti Allah nyaritakeun ihya caritaan tama Imam Ghazali urang nyaritakeun ilmu hakikat perasaan dituangkeun di sebuah tulisan kitab Hikam Syekh Athaillah teu meunang saturut-turut da urang nurutan hikam aja dipraktekkeun kurang sasar ujianana naon sababna can datang eta mah perasaan hakikat dituangkeun di sebuah tulisan dijadikeun kitab jadi tauhid aslina adalah hikam tuturkeun ku urang sasar ujian kudu kumaha tuh lalaunan mondok heula sia hayang nyaho ka Allah mondok mun teu mondok moal nyaho ka Allah beneran aing mah geus kolot tinggal modarna doang tah mah tapi saya emang kumaha geus atuh urang sadar bela aing mah meureun moal tepi geus bae bersareat atuh hese-hese amat ja kiai ge anu ka Golkar mah acak-acakan sarua bae nu mantak wani kiai Golkar goblok lantaran langkah-langkahna teu sesuai jeung aturan Allah lain Golkar bae sarua unggal partai ge bego sarua teu akur teh jeung hakikat teu meunang disalah-salahkeun ku syariat mangan mun geus ditempo melalui aturan hakikat salah tah budak naon sebabna caramah hayang duit mah dunia kamari eueuh engke eueuh diteangan kapuyeng-puyeng ji atuh kunaon buyengkeun sorangan neangan ka situ enggeus bae sampaikeun Al-Qur'anul Karim daekeun kahartieun heug teu kahartieun titik ulah sok pake batu loncatan jangan hadean dapur geus kitu tah eta betul salah tah eta teh keur carita kemurnian kesucian jati diri manusia gila lamun neuleuh jelema ngajual Al-Qur'an hanya sekedar sekupi hanya sekedar apansa, hanya sekedar pondok pesantren, hanya sekedar sebuah majelis taklim. Ya, teu kudu boga majelis taklim nu mewah, asa nyaan nerangkeunana handapeun tangkal caringin. Beki parah. Teu kudu. Atuh tah sapira sebuah bangunan atuh tah malah nganahonan. Ieu mun keur carita kemurnian mantak agama dicekel ku lain ahli Allah nilai bae nilai naon sebabna aya unsur duniawian bae berarti berjuang lamun lain pemimpinna ahli Allah moal beres urang minimal hayang boga pamimpin lurah kadaanan ahli Allah anu wauh-wauh deuresan ka syariat atuh urang boga camat nu nyaho ka syariat boga bupati nu nyaho ka syariat deureus
kadanan ahli Allah mah nu nyaho ka syariat be rada deres. Tapi hese pan kuari boro-boro calon presiden sangkilan calon lurah nu nyaho syariat be hese. Anu mantap ke ieu kuari teh deuk kararamaha ieu. Deuk kumaha teh ka mana ieu mistina kumaha ieu. Lantaran ieu lain itu lain, ieu lain itu lain, ieu lain itu lain. Nah, kuari lamun geus ilmu tarekat digelar bahaya. Lantaran naon? Eta teh mutiara. Mutiara mah ti baheula ge tilok aya nu digelar sisi jalan. Tilok aya mutiara digelar di sisi jalan kos kauka moal aya nu digelar sisi jalan nu di sisi jalan mah mah kayu Ambon Cikupa mah amakah meuli koka sabaraha duit 10 real 20 real teu teh mah sarupa tapi tak sama kos kitu mutiara tuh moal bere moal bisa digelar-gelar kos kitu. Jaeta teh hese tak kuari teh tah urang baheula mah ngadenge Jawa Timur aya ahli Allah Jawa Tengah aya ahli Allah urang kakarak ngadenge doang ge aya Abah Hasan Mangli di Magelang teh tiis teh di Kudus aya Mbah Arwani tiis rarasaan hate teh di Pandeglang aya Abu Yadim Yati jeung Ki Bustomi hate teh tiis perasaan naon sababna wauh henteu naon henteu urang ngarasa sejuk dirina teu pernah bergelut memikirkan barang-barang nu bakal leungit timbullah Kiai Golkar haridang tah mentak urang nyaritakeun Kiai Golkar we tah kanyahoan kuari salahna naon ngaharidangkeun ka jelema. Oh nyaho, sia Golkar. Artinya non supaya nyaho, oh pas itu nu ulah aya unsur-unsur dunia. Ngaji bae hiji Al-Qur'an teh wahyu hese diartikeun ge. Ulah pake batu loncatan, hadis teh ulah pake batu loncatan, nyaritakeun nu sautuhna nu sabenerna supaya kaharti ngalaksanakeun mah masing-masing boro-boro eta sangkilang minuman keras ge dicaritakeun haram-haram wayah ngaleg-leg mah jeung nginum-nginum bae. Eta mah masalahna masing-masing. Kos tadi nyaritakeun aslina zakat teh atuh praktekna mah kembali ka dirina datang ka mana kekuatan imanna. Tinggal kitu bae. Korupsi lain teh dicaritakeun DPR ngabahas korupsi justru di DPR biang keladina. Da kumaha atuh muih nyaritakeun korupsi justru di dinya sarangna. Kabeh pemerintah nyaritakeun bagaimana memberantas korupsi, bagaimana nyanana no korupsi. Moal beres atuh kajen kumaha ge. Ja kabehan tah mah. Tah, balikeun ka diri urang. Engke ge ahli Allah mah isin ngalengkah ge isin besi salah, ngomong isin besi salah. Sebab ieu teh cak Allah haram besi ku aing teh diharamkeun aing dikutuk ku Gusti Allah. Isin aing mun geus boga isin ka Gusti Allah berarti akur jeung cakangjeng Nabi al-haya'u minal iman. Isin eta bagian daripada iman. Isin ka Gusti Allah heulanan. Menyalahgunakeun hukum nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Ieu mah ustad bae ustad, deposito ustad bae ustad kuari. Hayuh mawa ka Cisoka neangan umat jang meuli daging. Kumaha lalakona ieu sih, kumaha lalakona. Geus puguh ngeridit, geus puguh bang tambah deui nu kos kararitu. Kuari aya deui haji ge make multi level sarua bae. Deuk kararumah ieu ka dituna. Dan mantap jelema anu memikirkeun keselamatan dirina, memurnikeun jati dirina, kemudian neuleuh keberadaan umat kuari. Tinggal embung ka mana nu sabenerna. Embung ka mana hayang nyalametkeun diri behese jasa nyalametkeun diri teh lantaran boro-boro henteu ka mana. Boro-boro teu ka maek, boro-boro ka mana di imah bae ge di imah bae asal daek kuari mah. Urang teu kudu ka mana cicing di hareupeun imah nu liwat ping-ping ambalaya. Susu ambalaya. Aju ngakurkeun jeung nu di imah bagusan eta jeung nu di imah. Mulai teu beres, Pak. Tuh, eta ze. Nek saha jelemana anu bakal mimpin agama hese, mimpin negara hese. Ieu mah keur carita baheula mah teger jasa aya para wali-wali Allah.
urang lamun ngadenge Syekh Nawawi nu mantak lumpat ka Mekah ge kumaha dikejar-kejar di dieu ku Belanda. Syekh Nawawi teh lain sambarangan lumpat ka Mekah, aju cicing di Mekah pikiranna teh hayang ngembangkeun ilmu di urangnya na teh. Di dieu teh geus loba muridna nyaah ka bangsa jeung umat di urang, tapi nyana teh lamun aya di Indonesia ditangkep bakalna ku Belanda dibunuh sebab pengaruhna satu kali ucap luar biasa pengaruhna. Asa cek Syekh Nawawi ngidul, asa cek Nawawi ngaler, padahal masih keneh budak keneh. Kunaon eta teu boga intrik, teu boga kepentingan duniawi, hiji bae ngajak ka Allah. Jelema narur mantak tangkap cek Belanda, kabur Syekh Nawawi ke Mekah. Aman di Mekah mah jeung nu sejen aya eta Abuya nu kamari maot teh Daman Huri. Emang di Mekah na kumaha? Di Mekah na teh apan manehanana teh lumpat. Di dieu teh keur zaman Soeharto rit jasa asal kiai teh asup Golkar bae ditangkap nyana embung jasa ka Golkar disalametkeun ku Gusti Allah. Hakikatna mah nyana lumpatkan ka Mekah. Eta kiai Daman teh lain ka Mekah sembarangan, embung diteken di Pandeglang tidak asup Golkar. Lumpat ke Mekah ngan harita mah zaman aman di Mekah jadi guru besarnya na di Masjidil Haram. Kebelah dieuna Wahabi nyerang keluar ti Masjidil Haram ngan mukimin jeung santri nu ngaji. Kebelah dieuna sarua pemerintahan Arab teh lantaran Wahabina kenceng jasa akhirna nyana terus diteror cicing bae paling lumpat ka dieu dititah ka dieu deui lantaran dibutuhkeun tafsirna. Nyana teh muka pasaran tafsir cek nyana lah geus ngeundahan di Mekah ibadah maotna ge di Mekah. Dongeng dihareupeun kula lain semata-mata lumpat ka Mekah teh haju hayang rineh lain nyalametkeun ku embung-embungna tekanan Golkar. Geus bae ku ari mah Golkar geus runtuh, sekarang bersemi kembali. Wah, aing mah nyaritakeun tetap perjalanan Golkar teh ngabunuh karakter kiai nu ancur-ancur di Pandeglang teh kudu dicaritakeun saha kiaina lantaran anak nama araya keneh ku ari di Tangerang anak nama araya keneh ku ari hancur santrina 400 500 Pandeglang Serang moal dicaritakeun anakna aya nu ngaraji ka dieu hancur termasuk di Tangerang guru aing sarua di Garut Harmoko datang beak santri guru nu hiji mah aman di Cianjur beak Golkar teh kos kitu cak Golkar emang aing salah henteu sia mas kiaina nu salah sia mah henteu salah terus bae dirinya geus ngendoglos kiaina nu salah kunaon salahna kabita ka duitna kiaina nu salah aing mah lain nyarekanan sia Golkar mah geus runtuh ngan sekarang bersemi kembali sakitu doang hati-hati kiai nu aya sing hade ka Golkar ieu nu mantap kula dicaritakeun deuleu sejarah Golkar. Ieu urang teh ngaji amil jurumiyah ulah datang ka runtuh deui jauhan Golkar jauhan. Lain greget ka Golkarna siana ulah hayang duit Golkar sakitu bae Golkar mah terus bae. Besi aing pajar nyalahkeun Golkar. Henteu aing mah gegedena mah nyalahkeun nyanana jeung siana. Abena ieu ayu urang babarengan ulah kabita kuno kitulah. Tapi kula aneh, kula aneh zaman harita lamun disumbang ku P3 teh hancur-hancur teh model eta. Sebab naon merasa bahwa di P3 mah ieu adalah aya napas agabaan jeung dizolimi ku Golkar. Loba nu dibere ku tokoh-tokoh P3 aman-aman bae, tapi asal dibere bae ku Golkar. Sabaraha pesantren di Garut, sabaraha pesantren di Bandung, geus teu kudu ka Garut ka Bandung ja sia mah. Kitu disebut teh cak urang Bandung mah naon kitu ngaranna teh lokal mana teh naon ngaranna ieu bae Pandeglang teh kudu caritakeun kiaina anakna aya keneh batur kula lama pesantren Serang ajuran pesantren bae 2 tingkat Tangerang lain lalagaan sabaraha kiai panglomana di Tangerang ajur ku Golkar kabitaeun kiaina Golkarna mah teu salah sapira tangkal kayu DPR na nu tolol mah deui sarua. Tapi urang ulah sampai hancur kedua kali keur masa etik, wayahna lah lamun dibere duit teh mah ku Golkar cokot bae duitna. Eta mah lebu teh ngaranna. Ih kumaha ieu mah nyaritakeun teh aslina kos kitu ta Golkar teh. Jadi bere ku P3 ba zaman harita henteu pati kumaha.
Tapi kuari mah ulah aku naon ge geus bae kajen tapak batur matapa di gunung wali matapa di hutan di gunung urang matapa ulah daek dibere ku Golkar ulah daek dibere ku partai ulah daek dibere ku bangsa kos karitu beta geus hebat kiai di zaman kuari mah teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung tapa ulah ngeridit tapa ulah boga TV tapa ulah boga HP tapa ulah asup ka Golkar tapa kos kitu geus jadi wali asana kiai asal boga anak bikang bae. Seboro-boro ka gunung dapat dinu kitu ge sejasa masyaallah karim. Iyalah cerita ngabunuh. Jadi berarti Golkar dia pembunuh sebenarnya mah, pembunuh karakter kiai. Andek besi aya tokoh Golkar dek diajak ka imah. Awas nu ngajakna ku aing sia ditampiling sia ku aing. Teu ridho aing mah. Beneran sia aya. Sieun sianya. Dek DPR tah, dek camat tah, asal aya tokoh Golkar datang ka imah, ulah siana ku aing nu bakal ditampiling sia. Wallahu a'lam. Di Indonesia mana mun urang nyaritakeun tentang syariat di negara atuh teu jalan. Lantaran di Indonesia mah negara urang, negara Republik Indonesia lain negara syariat, negara demokrasi Pancasila. Pancasila. Lamun urang bertanya-tanya kunaon si di Indonesia teu make Al-Qur'an, teu make syariat, tanyakeun ka leluhur urang. Urang dijajah ku Belanda 350 tahun. Dijajah urang ku Inggris. Kemudian ku Jepang, diurang negara jajahan lila lamun berabad-abad negara urang dijajah lain teh diperjuangkeun ti baheula diperjuangkeun. Tetapi alhamdulillahirabbil alamin pada tahun 45 negara urang dimerdekakeun. Jadi kuari geus merdeka negara urang teh alhamdulillahirabbil alamin. Di bawah bendera sang saka merah putih anu jadi peloporna ialah Bung Karno. Hebat Bung Karno. Eta teh lain sakadar sakitu memeh mengibarkan bendera sang saka merah putih teh Bung Karno teh disiksa. Bung Karno teh disel lain Bung Karno bae berikut jelema-jelema nu memperjuangkeun Republik Indonesia geus puguh kolot-kolot urang mah nu diseret anu dihukum picis teh nyahoan budak kuari hukum picis. Hukum picis mah disuat teh dipaehan terus diboledehan dicoel make peso di gitu-gitu make jeruk nipis eta ku picis garara baheula teh samari kumaha masyaallah memperjuangkeun negara teh datang ka kos kitu kudu dibuka kembali diungkap kembali sejarah Republik Indonesia terutama ku DPR ulah nyomotan hasilna doang ulangan saukul comot am deuleu leluhur urang atuh baheula memperjuangkeun negara bangsa jeung agama nyawa taruhanana
musyawarah Bung Karno jeung para pejuang-pejuang sangkan negara ieu merdeka kulantaran di jerona aya Kristen negara urang teh bahkan lain sekadar Kristen di urang teh aya agama nu sama rasa sama rasa tak eta teh agama di urang teh aya baheula teh geus puguh encek mah di urang ambalaya tah ieu dipikir ku Bung Karno supaya menyatu di Sabang sampai Merauke teh kumaha cara musyawarah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat geus nyana mawarawuh jeung para kiai, para penggede lain jeung manusia bae jeung jin ge wow jeung jin wow urang mah kapangijeng jin lumpat urang mah kapangijeng jin ka karek kapangijeng kunti anak bae urang merengken sapira kunti anak lamun aya kunti anak yang sarikeun urang ka dieu sia cek kunti anak mau apa gua peluk lu atuh kudu kitu karek kunti anak ih gak mau dong ya kitu layan bangsa cenah atuh rasieun ku kunti anak we geus kumaha maju na Bung Karno mah cicing di hutan cicing di gunung tapa heula masya Allah dipikirlah ku Bung Karno untuk menyatukan bangsa negara maka dipilihlah ialah negara Republik Indonesia ieu dengan demokrasi eta hasil musyawarah jeung para kiai ikir cerita sejarah lumpat ka mamana ge jakitu kajen kumaha ge sejarah bangsa jeung negara urang mah lain teh diperjuangkeun Islam teh baheula tapi lamun urang memperjuangkeun Islam doang di Indonesia apan kafir teh ambalayah di urang teh Kristen loba Buddha loba Konghucu ambalayah ngematak diperjuangkeun terus teh teu merdeka tapi Bung Karno mempersatukan bangsa jeung negara jeung agama iya melalui demokrasi aya perjanjian secara rahasia jeung Inggris aya perjanjian secara rahasia jeung Belanda aya perjanjian secara rahasia jeung Jepang eta mah teu meunang dikemukakeun eta mah perjanjian rahasia eta mah kecuali engke lamun geus mendesakar dibejakeun ieu mah supaya nyaho bae kos kumaha cenah perjanjian ngaranna ngabejakeun henteu we asal nyaho bae bahwa di Indonesia teh perjanjian jeung Belanda di Belanda teh geus tertulis ketika perjanjian tersebut teh ieu dirumpak deui ku Indonesia nyerang deui ketika perjanjian tersebut jeung Inggris ieu dirumpak Inggris bakal nyerang deui ketika perjanjian jeung Jepang eta ieu perjanjian naon moal dibejakeun teh ngaranna lain rahasia tuh sia mah blow on ieu mah ngabejakeun supaya jauh urang teh kuduna paham tentang berbangsa bernegara beragama di negeri pertiwi Indonesia sakadar sakit masya Allah sigade aya perjanjian khusus mentak didelekeun moal merdeka saat eta lamun perjanjian aya perjanjian nu tertulis di sejarah aya nu perjanjian tertulis bisa dibaca ku bangsa aya perjanjian nu teu meunang dibaca hanya orang-orang tertentu bisa gitu amat gitulah negara orang jeung negara batur ge kitu bae tuh sebab moal pati-pati Belanda ngajajah ka urang lamun di negara urang potensi garong ge garong deuk naon ngagarong jalma miskin malah ya nu mantak digarong di ditu aya garongeun
nu mantak eta dibegal aya jangan begalna gitu manyana mas teu boga duit teu gablek cincin gitu make baju baju ge jore jasa cak copet deuk naon nu dicopet ieu gitu mah amankeun nu kos kitu mah geus liwatkeun negara rumadak dijajah ku Belanda aya nu dipake kahayang ku Belanda cek Bung Karno sarwajeng lamun aya hiji keluarga nu nomor kahiji dibere kadua dibere katilu dibere kaopat teh dibere ieu nu bakal berontak ke dina di keluarga di tengah-tengah kampung aya anu usaha-usahana maju mobilna boga dan lain sebagainya tapi orang sekitar eta teu pernah ngasaan deleukeun kenya nanyeun komplotan ka batur engke bakalna diserang batur nu nyerangnya anu jadi cocolokna kajen kumaha kitu sebab ieulah potensi garong ka dieu tah nagara ge kitu bae mentek Irak diserang we aya nu dipake kahayang ku Amerika Yaman diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika sanajan ku ari kadeleuna Saudi Arabia di tukang nama tetep bae Amerika bae mantak Turki diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika nah Bung Karno baheula kahayang Belanda Inggris potensi-potensi nu aya di Indonesia nyelundup ka ditu supaya merdeka jagona Bung Karno musyawarah unikna ya Bung Karno ketika Bung Karno aya di Belanda di Indonesia aya eta nu hesena urang lamun bisa kos kitu nyandung bae urang mah terus supaya ulah kajawan kuno kolot udah mah kos kitu bae pan bisa kos kitu teh pake nyandung urang mah ye aya nu ngabejaan neng ulah ngeunah kunaon haji nyandung deui kala di Belaraja iraha ji beuh poe aya di dieu ieu mah lain lalagaan kula nyaho di ditu nyandung data ente percaya unggal poe jang ngeukepan kula bae aya bae pake nyandung orang bener di itu nyandung tuh mantap mau libere ilmu kos gitu ku Allah mal ini sakalong langere kos gitu yang perjuangan eta doang lah sawah mencong teu beres ieu keur carita tah nu mantak aya organisasi NU eksis di negara emang kumaha gitu aya perjanjian Kiai Hasyim Asy'ari baheula jeung Bung Karno tentang mempersatukan bangsa jeung umat ulah dikira didirikan NU pada tahun 26 teh aya perjanjian untuk mempersatukan bangsa negara ngan nyana dibentuk satu organisasi sosial keagamaan NU Nahdlatul Ulama mual diceritakan terlalu dalam NU ngan ulah kaget lamun NU banserna huru hara Indonesia banser kita ngajagaan masjid teu kaget satu ketika orang huru hara jeung Kristen banser titah banser titah ngajagaan kuil titah ngajagaan kitu gereja dan rumah-rumah ibadah nulen ulah kaget etalah NU geus paham tak encan nu arasup NU sehingga NU seperti kitu corakna tuh siapa mah geus nongol di heula bodoh ulah kaget lamun NU teh dijadikan garda ku presiden lain Jokowi bae ngajadikeun bahwa NU akan dijadikan garda di negara Indonesia tinggalan zaman sama Jokowi jadi baheula ge emang geus kitu sebab aya bergaining NU jeung negara Republik Indonesia NU jeung partai-partai nu mantak sulusup ka NU teh nyaho kahitut bau makanya hongke kaget secara lahiriah NU seperti mutlak organisasi sosial keagamaan tetapi praktekna kok lain ieu nu kudu dikaji ku otak bangsa Indonesia
Ki Hasyim Asy'ari lain jelema leutik, Kiai Wahab lain jelema leutik. Eta teh menang restu ti Kiai Khalil Bangkalan, seorang waliun min auliyaillah. Jadilah NU datang ka kuari eksis, tinggal nu nyekel NU na mampu tah henteu bener je tah henteu sakitu. Kepemimpinan dia kok NU kieu, kepemimpinan dia kok NU kieu. Nah kuari lamun urang neuleuh perkembangan NU memilih ketua agama silih jotos tetis berarti teu bener teu nyaho kana asli na NU. Kula nu diuk bae di imah ge nyaho. Numantak Gus Dur datang ke desa beberapa kali ngobrol secara umum kitu, secara khusus aya jeung kula nyaritakeun tentang NU, nyaritakeun tentang bangsa. Ieu lain lalagaan di Indonesia mah ketika urang dek ngayakeun naon ingat leluhur urang diseret, dibunuh, dihukum picis dan lain sebagainya untuk memerdekakan bangsa, untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Dipilihlah ieu negara teh negara demokrasi teh sembarangan, menyatu dari Sabang sampai Merauke teh lain lalagan, satu suara merdeka. Kristen merdeka, Buddha merdeka, Islam geus puguh mayoritas merdeka. Mantak ayalah ketentuan-ketentuan jadi kepala negara teu meunang ku kafir sebab mayoritas Islam. Dipilter naon bae nu bakal terjadi agama ku mui jajelema ngan sakadar pemutusan-pemutusan unggul disodorkeun sodoran ti NU. Rujukan NU Bahsul Masail Minhaj Tufah Raudhah Ahli Sunnah wal Jamaah. Eksis negara Indonesia. Kok kuari berani sih mengatakan tolak tilu jadi hiji ti mana panyokotanana? Kok berani sih anak angkat bisa ngawaris di mana panyokotanana? Berarti acak-acakan negara Indonesia. NU nate eksis apa buina anu menyangkal? Iyalah jadi pertanyaan seperti etala struktur negara orang secara global. Tenang orang hirup di Indonesia teh kudu maca kitab asal maca clipping NU geus sarua sebab panyokotanana ieu ti Minhaj Raudhah Nihayah ti dinya menang nyokotna. Dibejakeun rujukan NU itu adalah 4 kitab, Nihayah, Tufah, Raudhah, Minhaj sakitu. Geus teu sanksi deui ketika aya keputusan-keputusan NU clipping tahun sekian muktamar di anu iyalah Mubatul Masailna geus ararangeus tentang donor mata, donor kitu jantung, tentang tulang dan lain sebagainya geus dibahas ku NU teh jalan ka dieu mah ka Banten. Naon sebabna di Banten mah lain nyaritakeun Bahsul Masail. Naon nyaritakeun naon atuh? Lain nyaritakeun Bahsul Masail. Nyaritakeun naon atuh ke? Lain nyaritakeun Bahsul Masail. Naon atuh? Ieu tah. Sia teh nyaho teh nu teu neuleuh teh nyaho. Rugi sia. Mantap kula peureum bae ngajina. Tah apal bae teh nyaho teh sia. Satu sisi orang mengakui bahwa NU adalah organisasi orang sebagai kultur NU, tetapi di sisi lain neuleuh perjalanan NU sakumaha lain Islam. Ayalah sogok menyogok, ayalah minta meminta, ayalah di luar ketentuan NU. Iya numantak lain NU na NU geus eksis menang ngadirikeun Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lain lalagaan NU nyekel NU na nu kudu bener-bener kultur ahli sunnah wal jamaah sekedar supaya nyaho bae. Numantak kula ditawaran teu milu naon lantaran sakitu bae geus. Jangan diuji mata daek berjuang. Sia nu berjuang ku aing disesuaikeun banget sia ku aing sia. Perjuangkeun ku sia, emang sia berjuang. Awas ya, ngomong deui di hadapan aing sia ye. Awas ya, awas ya. Awas. Naon ye. Ya kerjarita kan.
Urang alhamdulillah secara kultur mah ahli sunnah wal jamaah teh ambalayah kene nu usoli loba nu kunut loba malah usolina teh cukup sekali loba was-was ngaranna ambalayah lah. Masyaallah dak dicekal ku ketua anu kulturna teu mutlak ahli sunnah wal jamaah kos kieu aduh kok bisa gitu kieu nya aja urang tipe-tipe NU mah nyaho ti baheulaan kiai NU mah nu baheula make udeng-udeng sorban gede ulah nyaritakeun bisa ngaji doang teh pokona kos kitu baheula itu mana NU ku ari nu make udeng-udeng jauh agil sirot jatilok make udeng-udeng jatilok ku ari sok geura ku ari Ki Maruf Amin mah jatuh make udeng-udeng di atuh deuleu tokoh-tokoh anu mun urang deuleu dina naon dina almanak besar jasa urang aya mahabbah ka karak neuleu doang ge Kiai Haji Asy'ari masyaallah make udeng-udengna ka deuleu ku urang di deuleu ku aing Kiai Wahab make udeng-udengna ka deuleu je nu ku ari bisa ge henteu wa teh ya udeng-udeng teh je emang kumaha gitu cek anu kayak aing isuk make udang-udang kan tukang nyahoan sama udang-udang PKS teh pokok situ lain deui ya ngaji ke mana sih ngaji ikir nyaritakeun bugot di negara urang negara demokrasi aya aturan-aturanana bahwa kekuatan diserahkan terhadap rakyat sebab kepala negara benang memilih rakyat bahkan kebablasan milihna nu buta ge milih bae nu torek ge milih bae nu gering ge milih bae teu nyaho bakal kumaha kahareupna padahal nu milih mah nu boga wawasan nu boga pemikiran jernih kahareup untuk maju bangsa negara jeung agama kahareup kumaha ieu mah teu bahkan nu unikna di Golkar mah lain nu gering-gering acan dicolokan ku lurah di desa bertanggung jawab di hadapan Allah engke tak kepala desa sia dikerebekeun di neraka sia ye mang aing teu nyaho lah cenah kieu udah sok ngomong gitu aing mah kitu bae supaya nyarahun rakyat di zaman Golkar teh kos kitu tah di batin saya batingan gitu sakumaha naon padahal ieu man nyaritakeun bahwa bobrok amat atuh moral bangsa Indonesia menang digusur-gusur ditembak digantung bapak moyang urang untuk memerdekakan bangsa negara jeung agama kok memaksakeun amat sih seorang lurah hanya untuk boga kenong doang di dieu sampaikan gati tojosan kos gitu samarukna eta teh teu disaksian ku malaikat raqib atid samarukna teu bakal dibeta pertanggungjawaban di hadapan Allah untuk kelanjutan negara teh ieu teh lain lalagaan penegara mah bebeneran lain mimpikan negara mah sia nu mantak deleukeun mantan lurah eureum kadeuleu ku mata urang hampir kabeh hampir aya hiji dua mah mantan camat deuleu mantan camat deuleu ku mata urang pan jelema eta gasarwa kalakuanana lain jelema nu mantak mantan bupati deuleu mantan ulah gandeng-gandeng atuh komo beuki kaluhur maka ditu jehe kulan akhlakna teh ieu nu mantak urang ngomong kitu urang bangsa Indonesia urang mencintai negara urang memperjuangkan negara jeung bangsa jeung agama di sisi lain aya anu ngarusak karena kelangsungan negara nah ieu nu kudu ku urang diperhitungkeun sing harade nu keur caricing di dewan awas ingat ka leluhur urang ulah men comot am fungsikeun ka mana mistina urang ulah kena kerja jadi bupati jadi gubernur komo jadi presiden sakahayangna inget leluhur urang nang para kiai teh musyawarah lain lalagaan eta teh nu mandak aya naon bae di Indonesia
kurang inget kaluhur ibu negara can kebel karek setengah abad ya negara tapi guys acak-acakan gos kieu. Nah ketika pemerintah tengah jalankan aturan-aturan nulis dibuat di sebuah negara, kemudian aya jelema anu keheul jeung boga kekuatan nyeunlah kelompok untuk menegur pemerintah tersebut. Kelompok diperkuat kuat ngaranna bugot. Khususnya di negara Islam, umumnya di negara demokrasi geus sarua bae sebab aya aturan-aturanan. Ketika keluar ti aturan bugot mulai. Nah, ayalah di negara aya bugot satu kelompok untuk menasehati negara. Lamun kamari negara dinasehatan ku bugot kemudian kembali selesai urusan anak. Tetapi lamun negara memaksakan diri, ieu kebogaan kekuatan pecah di dalam negara. Ribut antara kitu naon kitu ngaran bugot jeung negara. Urang lamun ningali ku ari di Mesir geus teu rapi kulantaran naon? Lantaran presiden anu dipaksakan buatan Amerika. Masyarakat embung presiden buatan Amerika, hayang presiden buatan negara sorangan. Asal terjadi gempur ricuh deui nyieun deui rakyat trek Amerika teh satuju ganti ribut salilan. Di urang hampir kos kitu ngan bangsa Indonesia mah piawai nu kudu nama kuari ge digulingkeun tetapi henteu antepkeun sadaek nanyana lah daharna ge moal gembul ijak kuru gitu kan. Artinya tenang-tenang bae ieu piawai bangsa Indonesia keun moal kebal ieu gitu kan. Di negara batur geus acak-acakan di negara sebab naon dolar can karuhan datang ka iraha aju perekonomian ieu teh can boga rencana untuk perbaikan politik acak-acakan mun kudu dibejakeun mah ieu mun kudu dibejakeun di kabupaten teh naon nu kudu digawean ieu teh teu puguh mun teu ngaromong bae isin sebab nang milih nyana ye lah sia ini sebenarnya nyana jadi nyana lagi bingung nah iya kumaha gitu jelas tajakeun ka bakal PNS emang sanajan aing di imah bage nyaho je parang sana tuh. Tapi kulan bangsa Indonesia mah bangsa anu akhlakul karimah antepkeun bae lana tuh masyaallah. Gus Dur sarua teu jelas ieu teh cek di PNS teu jelas ieu teh cek di kecamatan naon nu kudu digawean padahal keur direncanakeun jeung rencana nu sakitu luar biasa nganu kepanasan Amerika guling ka Gus Dur Amerika lah melalui seseorang. Nah hari ieu mah atuh tenang-tenang bae Amerika ge keur didelekeun bae rakyat atuh tenang-tenang bae deui kajen kumaha lalakonna tinggal nu usaha bae nu boga pabrik bararingung. Ayo urang mah teu bingung tuh pabrik teu boga sawah teu boga. Atuh deuk kabingungan naon urang mah tuh. Sakitu badak mendingan keneh nu susah teu bingung. Nu sugih mah bari bingung kuari. Bingung cenah bakal kumaha ieu perusahaan urang Cina-Cina ge geus boga gulung tiker ambalaya. Loba nu geus dirumahkan, anu dirampingkeun tina 8.000 jadi 3.000 karyawan teh berarti kan geus lain lalagaan parahna. Nutina 8.000 anu 2.000 karyawan teh hayang tinggal 1.000 anu dilambatkeun udah nggak usah masuk lu lah katanya teh geus ambalaya berarti kan teu jelas perekonomianna. Nah iya bugot keur carita bugot aya di sebuah negara padahal di negara urang ge ieu teh aya 3 dimensi negara zahir kos kieu aya negara batin negara wali aya negara di dalam negara aya di urang moal langsung atuh eta urusan narkoba mun negaraan moal langsung atuh eta urusan sindikat lamun negaraan
jadi di jero negaranya negara ulah kaget kos gitulah diunggal negara termasuk di Indonesia lamun urang nyebutkan tidak boleh membuat negara di dalam negara orang yang ngomong gitu nu nyeuna antepkeun geus teh mah kos kitu mah nu penting urang aman-aman bae lah. Nah ieu mah bugot secara zahir lain negara nu eta mah neangan pengaman jadi nyana secara zahir make bintang 7 secara bantin teh bintang eta lah digunakan untuk menjadi eta mainnya na di jero negara kos kitulah mal-mal anggeus-anggeus di dieu mah di urang pergelean perganjaan pernarkobaan emang bakal anggeus moal bahkan makin menjadi-jadi sebab naon aya negarana di jero geh mantak urang mah maning nasehatan anak urang bae ceng sing ade ceng ulah siar mun mabok sakalian paeh bae ceng ya tak kolot wara jasa da ieulah negara urang asalnya bae supaya urang hati-hati urang teh bangsa Indonesia cicing di Indonesia lahir di Indonesia bahkan nu paling ditakuti ku orang luar pembelaan bangsa terhadap negara anak ieu ditakuti Indonesia emang kumaha gitu di Indonesia mah di Indonesia mah tuh kadeulean ku urang luar negeri aya huru hara geus golok teh kieu bae nyong menang nyong eleh mah geus kieu bae Indonesia hebat biasa